Aduh. Naon maneh? Cadahar. Kajuru. Ih. Kopling. Susukan tuh belah tuh. Ini tuh kayak itu kan susukan. Mua pengamalan loba. Lain mah. Angon meri, ngalah jangkrik, ngurek. Oh, tumhi ho. Tumhi ho. Lah beresin ya. Aduh teh geuningan urang istirahat heula we ayeuna mah. Siang kamana ari neng Iis teh nya teh acan ka dieu geunina ieu masa tos lapar ieu teh istirahat heula we atuh ayeuna mah istirahat heula atuh ayeuna mah Oke ya. Kamu Mul. Ini tahap 3 tahap terakhir ya. Penilaian buat kamu hidup ke depannya nanti. Gimana itu hasilnya? Nanti aku akan koreksi lagi penilaian kamu ya. Ini awas ya, kamu ini final loh. Terakhir kamu harus bagus kerjanya ya. Ini soalnya penilaian terakhir kamu. Kamu dengekeun, akhirnya akhir mana nentukeun diterima hasilna jadi keamanan di pasir cengek. Pokoknya mah hasilnya ditentukeun ku dayat budak bapak. Siap Pak Lurah, Mul akan melakukan yang terbaik. Bajalan aja sabadug heula. oh mohon mah mungkin lah oh nya nuhun atunya ieu yen tos abi tos dibayar sabedugeun geuningan alhamdulillah rezeki ayeuna aya kanggo neng Iis. Nah, ini mah tugas terakhir maneh Mul nya dengekeun. Ngajaga perbatasan nu anak asup ka pasir cengek. Tong sampekeun aya anu lolos. Kudu nemokeun awal identitas nu rek asup heuh. Lamun anu teu mawa identitas, tahan. Gampang Pak Lurah. Itu mah kumul we. Yang mau beres. Era atuh. Percaya lah Mul bapak mah ka maneh. Kitu we nya Mul. Tugas ti bapak kudu dilaksanakeun. Enak bapak jeung Dayat rek kontrol sawah tinggal si Ajum. Siap Pak Lurah. Sok jaga we nya. Laksanakan. Assalamualaikum. Nya. Waalaikumsalam. Mapai jalan satapak karasa capek nak sabat ayah nu diteang yang hujan angin dordar gelap Tuh net si Ajum net. Oke. Sambarkan ya. Ayo. yuk Pak Lurah teh salit deui Pak Lurah barawak keneh gaget tangkal awi Ngobrol aya perlu. ngopi teh jeung dunungan ngopi Ajak coba ajak Kang Dayat mah ngobrol. Tor. Ih. Kamu jit mana mau awak teh. Kang Dayat ini alim we salaman jeung urang teh Lilah geuning ieu nya kenging sabedugeun kanggo neng Iis kanggo rencang sangu alhamdulillah pisan. naon Pak Lurah ieu teh Iya Jum. Urang ngantosan heula neng Iis atuh ayeuna mah istirahat heula di dieu. Sawah bapak lu belah pulau. Adi kumaha Pak Lurah Ajum teh ti ditu tadi teh jadi leutik. oh heueuh
aya nu nukeurkeun meureun Palurah. Nukeurkeun? Heuh jeung sawah batur. Sawah Palurah jadi leutik, nu batur jadi gede. Tidak benar ini mah Pi. Ini mah harus benar cepat-cepat diintegrasi. Salah tuh Den, lain into garasi, tapi na info garasi. Papi mah salah. Integrasi nu bener nama. Lain info garasi. Wae pan aden hiji. Ayo, pokona mah aden nu bener mah. Integrasi. Punten Palurah, Kang Dayat. Sanes integrasi. Palurah sanes infogarasi. Nu leres nama introgasi. Ajeng kita. Heuh, asa bener integrasi. Banyak teh. Integrasi. Nu bener ai Papi. Bener. Panti sakola si Ajung mah. Berita baik cenah, kita mah Bagi bahasa nonton bola si eta mah nyautin mana Aden kan di Jakarta sakolana. sok nonton di ieu pan di tetangga beritana. Kebetulan TV. Kalau meureun nu penting nama inti nama jangan jelema anu salah. Terus we ayeuna mah urang pantau kali itu. Oh ayolah geus mah gancang ayo. Ayo mau kacang dipikirkeun ya. Yum. Bapak bawa sawahnya. Dasar mung ele. Ini teh. Alhamdulillahnya mak, tuang teh beli raos. Nyaeta neng, mama tuang teh raos di sawah daripada di restoran mah. Mahal nu aya, geningannya ari ka restoran teh. Cari ieu teh mana si odahnya. Punten. Sebenarnya Hari kamu saya diharapkan deui jika juri gue. Anda memasuki kawasan keamanan Pasir Cengek. Mana KTP? Mana identitas? Oh, nari kamu kela. Asa teu harti ya teh. Nari kamu naon KTP segala rupa mimin mah asli warga orang dia. Nah, make jeung kudu kitu. Ini sudah aturan dari pusat. Kalau tidak ada identitas, Anda ditahan. Ayo ikut saya. Ikut ke mana? Iya, kamu. Kamu nah aja di kieu kamu. Abi teh sibuk kamu. Ya Allah, itu jadwal padat. Kumaha tuh? Aing mah para rusi. Bebeja kasih Ajum ya kudu nelpon kasih Ajum Tunggu di sini. Ih, kumaha kamu. Nggak boleh masuk, tunggu di sini. Ting nelpon si Ajum Ih, kamu mah yang nelpon si Ajum Si Ajum ke mana deh ke aktif-aktif ya teh. Itu naon di dia? Jum, iya coba bibi coba itu tuh. Naon? Bibi tuh di pasar Jawa dipegat. Tuh Salim, iya bibi dipegat ku si preman coba. Dipegat. Teu ngerti. Ini sudah prosedur dari pusat. Ti iraha itu. Aya nu kitu ti iraha. Jum dap bibi ge berawalan ka dieu sugan ditanya tahu naon. Di kapan-kapan pokok nama cicing di dia. Da sieun atuh tonton itu. Ayo kita tuh. Jum jadi tiga penjahat. naon atuh dari cangkeung. Nih Is, mah. tujuh naon ieu teh kan ieu teh aya naon ngarumpul kieu aya naon ieu teh Ieu pan ditahan ku kangmu ieu teh. Oh, nah make ditahan aya Pajakeun naon abi pantacan kadu identitas ieu teh nya. minta tos di mana mun digaya kitu Nyata eueuh teh tos amang tadi teh ai pas uih coba dipegat. Sugan aju mah tos ieu naonnya ada booking. Terus cara penting apa? Identitas keluarkeun identitas. identitas naon atunya da mana teh gaduh identitas Tos di pusatna kudu asup ka dieu kudu aya identitas. identitas naon ari preman Hiji KTP lamun aya mah, kaduana paspor. Lamar gawe. Nyawe paspor teh ka Arab gitu meureunnya. Da di pusatna eta mah aya di pusatna kitu. Awalnya harga ayeuna pembelian ayeuna mah harga teh aduh minyak sakilo ge 20.000 tingkum ngajiwasa parapaha nanya anu di lembur kieu. Aya naon ieu teh kana rumpul kieu teh di warga Pasir Cengek teh teh? Identitas
identitas. Ya. Mana identitas? Identitas naon Kang Pegawai. Mul ieu teh? KTP. Yang teh warga Pasir Cengek. Iya info di pusat. Anu asup mereka keluar kudu aya identitas. Ieu teh aturan anyar Kang Mul ieu teh. Naon ceraminya euy. Mani mah abdi mah warga pribumi, warga Pasir Cengek. Oh nama iya mah di pusatnya itu. Lah iya Jong, teh. iya, Rame ieu pembagian sembako lah ya. Ada ujang ih. Di mana? Berat ujang mah. Ngareurewas. Ya, ieu mah aya kan ieu teh. jantungan oge. Rame ieu bagian sembako lin. Ih, Ayo, mana ini, sembako teh. wae lieur. Jadi buat di pusat lamun narik asup ka dari kampung Pasir Cengek. Kudu nembongkeun identitas. Lieur ya. Heeh. Cek saha? Di Teuing. pusat Jakarta bu. Aturan anyar cenah si Kang Mul teh. Palurah. Ayeuna nu tanggung jawab kusaha? Berarti kudu teh. Iya mah salah paham, ieu mah da mal jauh. Salah paham. Yeuh, Cek Keluarga. palurah teh. Lamun aya warga asing anu asup ka dieu kakara ditanya. Berarti Lain ieu warga asli di dieu atuh ari kamu. salah. Salah ayeuna.